urang teh kudu sieun nyaeta ku siksana Gusti Allah. Sieun tah disebutkeun lain urang teh sieun teh nyaeta ibadah wa huwa ya'budullaha ala sabilil khauf. Nyaeta ibadah teh karena sieun ku siksa Gusti Allah, sieun menang bebendu Gusti urang, sieun dilebetkeun kana tempat anu hina mungguh panganan Gusti Allah disebut naon teh namina nyaeta neraka. Sieun urang kumarga urang sieun bila mana urang nyaeta ninggalkeun kana anu diparentahkeunana, sieun urang teu meunang rahmat Gusti, sieun urang teu meunang ridho Gusti, sieun teu meunang pertulungan Gusti, sieun urang teu meunang pangampura Gusti. Sieun lamun urang teu ibadah bila mana urang salah, urang lepat buru-buru urang nyaeta taubat ka Gusti Allah, kumaha sakitu sieun lamun urang teu buru-buru ditaubatan, sieun meunang siksa Gusti Allah, sieun meunang bebendu Allah, sieun meunang nyaeta artina itu adab di Gusti Allah. Tak kitunya ibu rutina sakitu bae anu kabeh atur, mudah-mudahan dia pangaosan anu sangat salah kadar aya manfaat sareng faedahna khusus kanu ngadudukeunana umum kasadayana. Mudah-mudahan urang sadaya ditetepkeun nyaeta dikuatkeun iman Islam, ditetepkeun akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Urang mah ibu tetepan we nyaeta urang berorganisasinya, organisasi urang mah NU NKRI nya NU ngan muatana orang-orang NU KNK. Sebab urang dilahirkeunana teh di mana ibu? Di Banua. Di mana Malaysia? Indonesia. Suriah. Urang mah dilahirkeunana di Indonesia, urang teh jaga raksa nyaeta negara Indonesia. Siap teh siap? Siap. Siap. Dengarkan siap. Siap gitunya. Betul. Jadi urang mah nyaeta piraku ibu lamun urang ngabangun hiji bangunan contohna putar ieu teh balikan deui kita nyasa. Bagian itu kan serta. Begitunya terus sakitu bae nya sedekahna ieu ditutup rutinanya ngalapir berkah ku guru urang sadaya atur doanya. Insyaallah itu diberikan dosa kita bae teratur. Salam ditutup ku akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi